Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Tiis ini curik itu kesoblong kepalangan umatnya balik nadang mau kerupuk mau duit wae anu numpuk ini kira ini Kitu sorang eces kadengena ayeuna mah atra sora jalma ngosom bari haros-hos. Ari datangna eta sora ti palebah padaringan. Barang disampeurkeun terus disingkapkeun lawan panutup kamar padaringan eta mah teu enta parah deui nyirat mini ngoceak bari nungkupan beungeutna. Tobat. Sabab pas disingkapkeun lawan kalambuk kamar padaringan eta jelas atra katingali ku kabehan. Aya jelema nu keur nonggeng bari bujur jeung taeuna ka mana meni. Ari sirahna dinungkupan ku sarung eta jalma teh nyumput carita nama nyingkahan anu dipikasieuna. Saha eta jalma teh? Pamiasa pasti geus bisa nerka. Nya bener teu aya lian tibah samud anu harita lumpat ka dapur ku sawab sieun ku juri kuncung. Basa jalma keur tagiur lompatan basamud mah teu lumpat manehna kalahkah neangan pangyumputan. Pas ningali ka lebah kamar padaringan langsung wae asup nyumput bari nonggeng. Masih sanyadar manehna teh wujudna nyemplong sikina ngaburahol. Paingan tadi aya nu cacarita tiis tiris nya pantes we da aya nu nyemplong teu di kandangan. Kitu deui kasurti ayeuna mah. Kunaon nyirat mini ngoceak? Kunaon nyirat mini ngoceak teh? Kaget ningali bujut nu sing kayuan di handapna aya lato-lato guang gawing. Kasiptanya kalakuan basamud pemirsa. Bah, abah, Eli je, abah, Eli, cek lebih mail bari ngaguyahkeun basamud. Eta curik kitu tembangna Abah Samud. Kuring ieu mah lebe, cek lebe ngajelaskeun. Eueuh jurig mah. Geus eueuh jurig mah. Udang bah, udang. Kuniang Mbah Samud nguniang ngudang tina nyemplongna gebeg. Karek nyadar kahandap teu ditutupan salama-lama acan. Buru sarung ditutupkeun dipake sakumaha mistina. Bok Mbah Samud cumarita. Kemana si juri kuncung teh lebe us eueuh gitu cek Mbah Samud tumanya ka RT jeung ka lebe. Geus eueuh abah geus balik sieun ningali nu ngaburahol. Cek Kang Komar nu nempas omongan Mbah Samud. Sia mah kalau teh ngalewaan pamai
Hampura we abah, rumasa deh jajaten kasih mamanten ku si Kuncung. Padahal mah yang jawaban panjing lah setan siluman juri katut. Wah acan kabur dipapatkeun. Lamun ku abah geus dipapatkeun mah si Juri Kuncung teh nu bakal tahu ka abah. Kitu omongan Abah Samud ngagulkeun maneh nutupan ka erana. Canten abah. Cek Dudus Sudin Kang Komar jeung nu lainna iwal ti lebe mail anu teu ngomong nanaon ngan saukur mesem. Geus buh kitu mah parindah ka tengah imah kabeh tur kabeh mantuan Nyi Ratmini beberes imah anu acak-acakan kadahareun ayang-ayangan baris karupat jeung kaliekan. Sanggeus beres bersih deui imah Nyi Ratmini lebe tur nu sejena paramitan ka Nyi Ratmini malulang ka imahna masing-masing. Isukna bener wae dibuktikeun janji lebe saparakanca teh usaha yang layona Arhasan yang disampunakeun sakumaha mistina bari acan mawa hasil oge terentas pangharapan pamaksudan nana terus diusahakeun pikeun nyumponan janji ka Nyi Ratmini. Pentingna tahlilan deui ayeuna mah tahlilana teh aman waluya eueuh gogoda nepi ka rengse kituna teh nepi ka tujuhna. Urang tinggalkeun kayaan di lembur Arhasan, urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Arhasan anu keur bebantu di nagara siluman. Harita Arhasan kabagian purah murahan suluh, tapi rasana mah asa teu beak-beak suluh anu dibelahana teh bedah loba kapasakanana kitu. Da emang hajatna teh rongkah kasebutna kitu pipikiranana Arhasan harita. Ari jendodna nu katelah Ciam sarua meunang ngondang ti nagara manusa. Ka Arhasan kacida getena ngalingakeun tina urusan opieuna daharna ngan eueuh teh udud hungkul di dinya mah. Sabab tenaga Arhasan dibutuhkeun pisan selain purah mulahan suluh sakapeung sok dititah ungkat-angkat anu bareurat. Da puguh lalaki ngora anu jagjag tur bedas ngan Arhasan hungkul. Aya lalaki lain di dinya hiji tapi geus kacida kolotna nyaeta Aki Burahol. Kasebutna kuncen di wilayah eta mah ngahaja aya di dinya teh yang ngalingakeun bisi aya siku si wuru-wuru, bisi aya mau ngamuk gajah mata, bisi aya gogoda ti alam manusia. Bagian Aki Burahol yang ngalingakeunana. Ari anu bagian ngontrol ti bangsa jurig siluman nyaeta Raden Kalaweling. Manehna kapepancenan ti ingkang ibu kanggo muter ngululingan nalingakeun kaayaan di eta nagara bisi aya pangacau. Raden, haturan Raden, cek Aki Burahol ngabagiakeun ka Raden Kalaweling dibarengan ngarapetkeun dua dampal leungeunna tanda panghormatan ka putra ratu nagara Serong Kancana. Ari Raden Kalaweling manggut tanda narima kana panghormatan ti Aki Burahol. Kumaha Aki, aman kaayaan di dieu? Kitu patarosan Raden Kalaweling ka Ki Kuncen. Aman Raden, kaayaan di dapur mah Raden, tembal Aki Burahol. Syukur atuh ari aman mah. Itu saha manusia teh Aki? Katingalina saget pisan barang gawena. Bari nunjuk ke Arhasan anu keur mulahan suluh. Tumuhun eta teh Arhasan manusia anu kapendaku Gusti Patih teh ti tapawates nagara teh anu. Oh, anu kabau teh aku panggentrana ingkang ibu Aki. Sumuhun Raden, telepat deui, tembal Aki Burahol.
Terus Raden Kalaweling nyamperkeun ka Arhasan. Ari anu disamperkeun anak mah ongkoh-ongkoh weh meulahan suluh. Mamang manusia eureun heula mamang, ceuk Raden Kalaweling ka Arhasan. Teu talangke Arhasan ngeureunkeun pagaweanana. Terus ngahadep ka Raden Kalaweling. Pok cumarita. Mangga Raden, aya pikir saeunaon manawi aya anu tiasa dipidamel ku si Mamang? Teu kunaon mamang, kuring ngan hayang apal hungkul. Kunaon mamang teh katiga ngalina siget pisan barang gawe teh. Pan mamang kasebutna mah tawanan. Da mamang aya di dieu lain hasil pangondang jiga anu lainna mamang. Sumuhun Raden, mamang siget didamel emban ratu teh teu aya sanes. Harapan emang supados emang tiasa uih deui ka nagara emang. Supados Kangjeng Ibu teh manahna teu hukuman emang kedah aya di dieu salamina. Tah kitu Raden, emang teh hoyong enggal uih hawatos ka istri emang dudeupeun. Tah kitu Raden, cek Arhasan mungkas kateranganana. Kaharti kukuring ari kitu mah mamang. Jadi mamang teh boga pamajikannya? Leres Raden, jawab Arhasan. Gampang mamang. Ari mamang hayang mulang mah ka nagara mamang. Penting ayeuna oge bisa kukuring dianterkeun ka nagara mamang. Ngan kuring oge aya pamardih ka mamang. Kumaha sanggup mantuan kuring mamang? Aya pamunut naon Raden? Da emang sakieu batan ayana tu gaduh naon-naon. Emang mah di lembur oge boro-boro harta. Pagawean oge teu gaduh Raden. Kuring mah teu butuh ku harta mamang. Malahan mah kuring bisa mere kana harta kabeungharan ka mamang. Nu kuring dipikahayang mah kuring hayang boga pamajikan tapi ti bangsa manusia. Tah kitu paman. Kuring kerek minta bantuanana ti mamang. Kumaha sanggup mamang? Mangga sanggem Raden. Mang mantosanana sanggem. Asal emang tiasa uih we ka lembur, tur emang tiasa seueur harta. Ayo Raden bade masihan harta ka emang mah ditampi pisan. Kitu harita Arhasan nyanggupan pamentan Raden Kalaweling teu make dipikir panjang heula. Nya teu ditimbang-timbang hade gorengna. Baris aya barukana moal nu aya dina impengan Arhasan mah ngan manehna bisa balik ka lemburna katambahan janji ti Raden Kalaweling yang bakal diberi harta cenah. Nya puguh wae haripet Arhasan teh. Nya sok atuh siap-siap mamangna. Hayu urang balik ka nagara mamang. Kuring dititenan suluh mah geus numpuk. Acara geus rek rengse. Pan ieu teh hajatan anu ka 7na anu ka pamungkas. Nu ka 7 poena. Jadi tugas mamang geus beres. Keun perkara ka Ibu Ratu mah urusan kuring eta mah. Kitu saur Raden Kalaweling ka Arhasan. Keun bantosana ti pamirsa sadayana kanggo amun anu teu acan mencet subscribe-na kanggo mencet subscribe-na. Anu bilih bade komen mangga komen. Bilih aya kalepatan kirangan mangga di komen. Pencet oge loncengna supados tiasa uninga kana uploadan nu enggal kitu tah pamarudi sim kuring supados channel ieu tanapi acara dongeng ieu tiasa manjang. Raden Kalaweling katut Arhasan harita geus aya di hiji dataran anu upluk-aplak sajauh paninjo. Teu aya tungtung, teu apal mana kaler, kidul, wetan, tur kulona.
Rupana eta teh tapel wates nagara siluman jeung nagara manusia. Tah kitu Mang Arhasan beral geura mulang ayeuna mah. Ieu pamahanan kuring jang modal usaha Mamang. Omat ulah wakal dibuka saacan nepi ka imah Mamang mah. Kuring moal loba pamenta jeung syarat nu kudu ku Mamang dicumbonan. Da lain Mamang anu ngahaja menta milik ka kuring saperti anu liana. Jadi teu kudu aya susuguh, teu kudu aya sulur. Ngan dina waktuna kuring baris datang nepungan Mamang. Tah dina kaayaan kuring nepungan Mamang kudu siap babakti sakumaha janji tadi anu geus dikedalkeun ka kuring. Tah kitu Mang Arhasan. Kumaha kaharti? Kahartos pisan Raden. Sumangga ku si Mamang diperhatoskeun pisan. Kitu jawaban Arhasan. Hade paman. Nyabral geura mulang. Tuh kaditu jalana lempeng ulah pungkal pengkol. Oge ulah luak liuk omatnya ameh dancang nepi ka nagara Mamang. Ceuk Raden Kalawaling papatah ka Arhasan. Tah kitu pamirsa sadayana, Arhasan geus nyieun ka paheutan atawa kasanggupan mun jaman kiwari mah. Geus neratangan kontrak nyieun kasapakatan, kasapukan, janji jeung jurig siluman. Tong hilap subscribe nanya hatur nuhun. Arhasan harita teu baha. Leos wae ngingki. Indit sakumaha papatah Raden Kalawaling. Lempang lempeng kahareup noyod teu luak liuk teu lila karasa hawana tiis beda jeung tadi mah sebutkeun panas dah henteu sebutkeun tiis henteu jadi hawana anu aneh lah can pernah ngalaman karasa hawana kitu di lembur nama. Terus ujug-ujug reup angkeup karasana patempatan teh les wae ganti kaayaan jadi poek mongkleng buta rajin. Hawa karasana tambah nyecep tiis jeung kadenge solat cai katambah solat sasatoan peuting nambah keung kana kaayaan anu sepi jempling. Ngong kadenge ti kejauhan suara anjing bebaung ditambah ku suara manuk yurig nyiru ngarangkenan karena kaayaan dina peuting harita. Ini geus peuting dengan Arhasan ngomong ka dirina. Bari iwak liuk terus ngupat deui. Oh, aing teh aya di sisi walungan. Hirureun jembatan anu ucutan ka bawah paritea. Tuh udah bener. Itu tangkal caringin. Nu aya sisi gawir. Anu handapna aya sedong teh. Kitu ngupatna Arhasan harita. Kalacat Arhasan hanjat. Terus muruka jalan jajahan anu brasna bisa kaleuweung korod sanggeus manggihan jalan cagak Arhasan mengkol ka kenca. Mipir kana lamping sisian jalan kalacat naik mapai jalan tembusan anu nuju ka jalan gede anu brasna ka lembur manehna. Ku kitu nama Arhasan teh kawirang wanian jeung awas sakitu poekna ngan kasinaranku bentang hungkul tapi masih bisa kakalacatan make jalan anu lumayan rumpil pikeun supaya gancang nepi ka jalan gede anu nuju ka lemburna. Kacatul Arhasan geus nepi ka jalan lembur tiiseun kaayaan harita di lemburna padahal mun dikira-kira mah paling oge harita teh kakarek wanci sia saleureut budak leuwih lah acan nepi ka wanci saleureut kolot mah. Tapi aneh oge ari kaayaan di tapi teu aneh oge itu maksudna teh pamirsa teu aneh oge ari kaayaan di palemuran mah emang beda jeung di kaayaan di kota.
wancik itu teh geus arampih jalma teh arang langka ayo aya anu keluar kukulunuan paling oge warga anu ngaronda jalma anu ngaronda anu diberi tugas pikeun ngaronda ngalurus ka lemur di jero lemur tapi acan waktuna oge keluar wancik itu mah paling saimahna keur ngarobrol sakeluarga pamajikan jeung salakina nungguan wanci sarua kolot pikeun arasup ka enggona. Kacatur harita di Imah Al Hasan masih keneh keur ngayakeun tahlilan. Poe anu katujuhna disaplak Al Hasan dianggap tiwas. Kabawa palit ku caah di walungan teh. Waktu gawe bareng jeung kanca-kanca orang lembur dina laraga menerkeun cukang anu ucutan kabawa caah poe saacana. Sabada kariweuhan tahlil poe kahiji anu kadatangan ku juri kuncung anu pada nyangka yen eta teh arwahna Al Hasan anu kasarad padahal mah anu saestuna eta ngasaukur juri kutusan ti nagara siluman sedong kancana pikeun ngawartakeun yen rehna Al Hasan keur aya di nagara siluman babantu hajatan kawin anakna ratu siluman. Seperti anu geus kacaritakeun lebe mail katut sapal kanca teu eureun neangan layon Al Hasan nepi ka poe harita nyaeta tujuhna Al Hasan tilar dunya. Hasilna cik paribasa mah teu kapanggih baju-bajuna acan. Nya kenyataan kitu teh disawalakeun deui pentingna dina rengsena acara tahlilan. Harita oge tahlil teh geus rengse aman mulus rahayu kajadian kawas harita. Sabaring hanca opieun lebe mail katut keluarga anu hadir dina eta tahlilan anu poe katujuh ngawalakeun paluruhanana kana layon Al Hasan anu lebeng teu kapanggih. Ti jauhna kadenge hawar-hawar sora anjing babaung tapi eta ge teu lila jep jempe teu kadenge nanaon deui. Iwal ti sora tingkah cawisna jalma harita nu aya di dinya katambah ku sora cari cangkas sakumaha pastina ti peuting. Awasna mah eta sora anjing babaung teh basa tadi Al Hasan kakalak dianterkeun ku Raden Kalaweling nu anjog ka tapal wates negara manusia teh ngajajabkeun Raden Kalaweling biasana kitu da ari anjing anu babaung mah. Lebe tah aya sora anjing babaung moal kitu tanggara teh hade kawas dihula popna basa cumaita nanya ka lebe mail. Moal abah pan orang tahlil teh di harita nepi ka rengse nepi ka rengse na ayeuna kajadian naon coba eta mah sora kabawa angin bawa ti mana anjingna anu babaung teh kitu tembana lebe mail harita kabah samud. Ayeuna mah urang sawalahkeun laku urang saterusna sanggeus nihil saya ieu neangan layonna Al Hasan kumatah saterusna kitu omonganna lebe mail ditujukeun ka sakumna anu hadir di eta patempatan. Kumaha lajenganana ieu carios diantos wae oge simkuring sejanyuhunkeun hapunten pilih lami dina ngupload teras ngadongengna kumagi ngadadak dina ngarang ieu carita eta oge kali deui hapunten simkuring hatur nuhun kana segala perhatosanana sakali deui nyukeun sapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag
Adios.